Di pasihan proyek ku nena sihana piwara ngajait selimut anu tos soek kang karawak sareng ngadamel hordeng tina kerudung anu tos teu kaanggo hoyong di talian saunana teh abeh babari ngaitkeunana nya eta da ninina sihana mah teu kaur ningali abdi cici ngadaweung sok hayo we langsung mere pagawean majarna teh aya kerudung hayang dijieun hordeng hoyong di talian cenah ta ieu deui aya acuk ibina sihana soek si kelekna teh bolong sarengna deui ieu hiji deui selimut entos soek ngang karawak entos ipis entos barolong tapi hoyong keneh dijahit nyaeta majarna teh nyaah najan tos ipis oge masih keneh hanet matakan buru-buru we kumaneh gera jahitkeun tadi dia abdi hilap tadi teh can dipotong kerudung teh mataku abdi ayeuna dipotong kanggo talina entos beres mah motong si kerudung teh lanjut we nu pertama-tama mah ngajahit heula ieu kelek acuk anu bolong tadi da ieu nu pangbabarina matakan ieu heula we dijahitna teh jadi pangheulana anggeus ieu teh bolong nama ku sakedik kan nya eta da najan sakedik oge ari katingali kelek mah dambeureun erakeun matakan piwarang dipangjahitkeun sakalian entos beres mah ngajahitna langsung we ditingali bisi aya keneh nu bolong tah ayeuna mah urang lanjut we ngajahit ieu ujung kerudungna kanggo ngadamel tali si gordenna apan tadi teh cenah hoyong di talian matakan terus dijahit mah langsung we dibalikeun tah lanjut we ayeuna mah urang ngelin ieu handap kerudungna mimitina mah dikelina di alit-alit tas tos alit mah lanjut we ayeuna urang ngelit anu ageungna dua balenan ieu teh kanggo lubangna duka bade ku tali duka bade ku awi ieu teh kanggo masangkeunana tah entos beres mah tinggal we ngajahit nu handapna deui pas ditingali teh geuninganan bolong ninganan da nyaeta teh ditinggalian heula mimitina da geus teu aneh indung sihana magadagna teh kitu tara ditinggalian heula jadi we sok nanaon ge sok bongkar pasang geus teu aneh we pokona mah ayeuna mah tos beres tah tinggal masangkeun talina we di tengah-tengah tah tos dipasangkeun mah talina tinggal we ngajahit ujung talina deui ditikelkeun kanggo ngaitkeunana alhamdulillah kanggo hordengna tos beres ayeuna lanjut we ngajahit ieu selimutna tah selimutna teh tos dijahit mah langsung we ku abdi teh disetik abeh rada kuat jahitanana salerusna mah teh disetik oge kuat nganya eta abdi mah resep lamun ngajahit disetik teh tah ayeuna urang nambal anu barolong bolongna ieu teh seueur pisan anu barolongna teh ku abdi teh ditambalan da nyaeta aya babaraha hiji nu bolongna teh ari diantepan mah meureun ngaageungan matakan ku abdi teh dijahitan we hiji-hiji alhamdulillah geuninganan sadayana tos beres tah ieu si hordengna tina kerudungna tos ditalian tah ayeuna ieu selimutna entos beres disambungkeunana ayeuna mah tinggal we ku abdi teh ditilepan hiji-hiji ditilepan lagi supaya nilep tah entos beres we ditilepan mah ku abdi teh simpen we di dieu di juru abeh engkin ku abdi teh tinggal nganterkeun sok jongjon pami entos beres mah.